saringung lah aing istoga duit balik sieun ke majikan mesti minta duit deh dompet duit anjing dompet raya duit cuman baheula hungkul anjing cek teuing hirup ya Allah ekonomi nih dihandap ya mah mesti lah Odang. Pi cager pi Alhamdulillah. Teh cager. tah kieu we cager ai pesak mah teu cager anjing Pesak mah teh cager. pesak teu cager Karena udah teh dia. kieu we pulang-pulang aing teh balik sieun majikan yang can menang duit Aku ramal ekonomi kamu lagi di bawah ya. kok tempe Kau tahu kok tahu sebagai teman sejati aku punya solusinya untukmu kawan. kamu bos solusinya ente Nah tuh. naon atuh sok Gue nggak jadi ekonomi mana anu tadi dihandap jadi di luhur kan. bisa Bisa atuh. setara gitu Secepat itu. anjing aya aturan euy Erek maka tumbal deh Allah bersih ya mah. oh lain lain gituan Sekejap mata. sok atuh urang solusinya atuh Ayo nggak bisa ya. bantuan orang Ayo nggak bisa nih. tulungan apa Oke, kalah tuh kedengnya. Orang erek ka ibahala, erek ka solusi. jauh Aduannya. Tempo bray, ekonomi mana yang di luhur bray. anjing lain ekonomi gitu anjing yang tanya sabun ekonomi anjing jauh Ekonomi bray, di luhur bray. iya goblok Yang salah. Bray, kunaon teh ieu urang tas dahar ieu semur paralon jadi kena suku-suku anjing puguh teu apal. Tas dahar semur jengkol, semur paralon, jeung pais baud anjing pais baut anjing asli bray. tak kumaha nyopek lah Ya, urang bray urang nitah ka ente bae naon gitu pan meserkeun permen kaki. Ieu hayang nu amis-amisan. serba Sugane pan ku permen kaki mah ieu di suku cager ya. anjing nyambungna anjing Cocok logi bray dua fungsi pan atuh. mana tuh duitnya 2000-an. mah ikut 2000 Gopean pan. Pan? Permen kaki anu eta nu gambar suku teh Heeh. Eta simpet aya nu aya. kieu tuh Sok. iya Nah, ini dia yang gue Ya. cari, Bray. pangmokeun ku aing Wih, atur nuhun, Kakek. ya Anjing, ayo make deh. anjing anu sarua mesti kieu kere di permen kaki mah kere di lama tunggu Pepatah mengatakan yang kiri itu tidak baik, Bray. Embung urang mah terjadi hayang nu kanan. anjing sia teh kira masalah kere jeung katunggu Lebih baik itu lebih baik. hayang kanan ente Hayang nu kanan urang. cing atuh aing balik deui lah goblok lah Urang kalau duit. Meanwhile. sia cenah hayang nu eta ieu make de Nya ya. can Mana? ieu mah hayang kanan Mana? tah anjing nu kanan NANI? Anjing, atuh lain ieu mah kokod, anjing lain permen kaki goblok. ieu nu kanan anjing sarua bareng Udah eta mah suku atuh kokod lain permen. atuh aya Ya kehidupan menasa kemajuan kieu nya euy. Undur wae juga undur anjing hirup teh. Urang mah tuh sudiga banyak kempes tuh nya euy jeung bagian kehidupan urang mah meni kemajuan kieu hirup teh. Batur mah di luhur wae, urang bilang kerek naik kalah kempes banget itu anjing. Tah itu Dunia batat ini tidak balik. adil. Batur mana tuh nongkrong jeung awewe di kafe urang mah nongkrong jeung maneh jebah hadeupeun balong. Meni seni-seni nanya meni tepat terus ketemu lagi. Dia guys, pencerahan anjing. Hai maneh, tapi maneh buka kabogoh tuh. Guys,
gawe duit pengangguran awewe ini aing Geus paket komplit pokokna mana turun bray ngan poho lagamna ini mun diceritakeun mah hari urang mah pi euy alhamdulillah kabogoh ngaboga. Tah bener anjing ngepeng urang keur ngomongkeun kabogoh. Urang kebeneran pi. Urang teh penting ayeuna teh ieu. Rek apel penting teh nya. Apel. Heeh. Kan urang teh bingung kaboga baju nu rada mantos gitu bajuna barutut. Manya ningali tuh. Manya urang apel rek kikir euy era tuh. bisa apel di kolor get ngabegal wae Heeh, biar teu ngidem baju pi lah nu rada mantos euy ketempona pi lah. pastisannya ngajan urang teboga beda posted urang mah arah halus wae Heeh, nu pemain mah tuh uling di dekat meja nongkrong hadapan balong ge. hari pinjem Heeh, pi mun aya mah. aya sih urang baju nu cocok jam teh Heeh, jig bawa. pemain malam minggu mah Ah, kebenaran malam minggu ini jig, buru. Bawanya, sok. oke Udah katasan di dia. sok Mana? ini bray outfit anti digerebek warga Anjing. Sing balik ya temannya anjing mah make baju hansip atuh ieu mah. ieu teh outfit anti digerebek warga bray Tapi halusnya bahan nama kandel aja warna hijau. bah tempok tuh Pakainya cobaannya. sok pake kan itu ini malam mingguan ya Heeh. antisipasi bisa digerebek warga pakai baju ieu Oh, bener pi. Baiklah pakai baju hansip kali-kali. utamakan fungsi daripada gengsi bray Bener. Nya atuh out of the box tuh Heeh, bener. Wah, coba mahi ieu mah euy. Nah, atuh bray cing sekalian uang dandanan kurang Nah, heuh sekalian tuh make upan tuh. udah Tuh. Wis kayak dandanan. dandanan atuh mi ieu mi halus bray geus bray Geus ya. geus Bisa tinggal berangkat tapi nya. ya Berangkat OTW heuh berarti ya. sok sing lancar lah pokoknya mah Mun pisan pi nya. heeh Heeh. Bintang lah. Wah, aing tilu poe teu beunang barang ieu. Kieu meureun sakau teh nya anjing. Teu kuat euy ieu mah. Kudu nengan barang euy. Nelpon heula. Sugan aya barangna. Halo, Pi. ya halo kumaha Bos teh. Aya barang teu euy. ready bray ready aya bray stok banyak ready COD tempat biasa ngan KD bisa yang nuturkeun KD bisa ya Intel. COD tempat biasa. siap bray OTW meluncur oke antaskan OTW Aman. Iya, barang lu biasa. Gimana dia? Halus. Nuhun ya. ada ya Tah anjing, tangis sebenarnya alhamdulillah sebenarnya Teu kuat Sakau teh kieu nya berarti rasana teh. Alhamdulillah katulungan sakau laparna. Bisila teh ngadar bala-bala euy. Soalnya anjir. Bentar. Yo. Nah. Ini cuaca beli putri ieu teh nya. Aya nu madeng subuh hujan atuh da. Heeh nya namanya di bulan September akhir mah nya. Sumaya hujan euy. Hujan wae mun murid mah teh. Soalnya ieu. Jadi sini teu kuat ieu. Urang teh kamari can mandi euy. Anjing paling ngan bau hangru atuh. Aslina tuh anjing. Urang ge gegar wae anjing. Atuh. Mandi atuh, bae tuh mandi. Tiris aing kumaha hoream anjing nyamak lagi ih. Duit tiris urang mah aslina dang. Cik atuh pemuda mah kudu berseka atuh. Heuh da atuh rek mandi tiris satu urang teh bingung atuh ih. Hang mega tiris apa hang apa? Heeh. Pakai jaket atuh. Wah. Asli anjing urang kada kepikiran bener euy. Pakai jaket, mega tiris. Make jaket teh mandina nya minta tirisnya. Di coba ngajaran Heuh, aing mandi lah sekalian lah. Oh, anjing mandi bau Heuh, anjing. make jaket nya kitunya. Oh, siap. Bau.
Ah, bener cek si Odang Rizky sama mandinya kudu pakai jaket. Iya guys pakai jaket tinggal mandi ah. Wah. Bener Ari pakai jaket mah mandi biasa ke listrik kalau sebujar kieu ge. Bener cek si Odang ngomong nya ari mah teh tiris bari teh karasa ari kieu mah. Ah, urang ge labot tiris make deui mah. Kieu we badina pakai jaket.